Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahadu kudu hadiah aranjeun. Tahabbu maka silih mika cinta aranjeun. Wa tasopahu sareng pek sasalaman aranjeun. Yadhab maka bakal leungit naon al-ghillu unek-unek angkum ti aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir. At-tajiru ari tukang dagang asodu ku anu banget benerna tahta zilil arsy eta tetep di handapeun aras yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Dailami Imam Dailami. Atta ibu ari jalma anu tobat minazambi tina dosa kaman eta saperti jalma la danba anu teu aya dosa lahu eta tetep ka itu eman. Wal mustaghfiru sareng ari jalma anu menta panghampura minazambi tina dosa wa huwa bari ari itu mustaghfir mukimun eta anu netepkeun alaihi kana dambun. Kal mustahzi'i eta saperti jalma anu ngaguguyonkeun birobihi ka pangeranana itu jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Atahadutsu ari nyaritakeun bi nikmatillahi kana nikmatna Allah, syukrun eta syukuran. Wa tarkuha sareng ari ninggalkeunana tahadus, kufrun eta kufur. Paman ari sajalma la yashkur eta henteu syukuran ieu eman al-qalila kana nikmat anu saeutik. La yashkur maka moal syukuran ieu eman al-katsira kana nikmat anu gede. Waman sareng ari sajalma la yashkuri eta henteu syukuran ieu eman annasa ka jalma la yashkur maka moal syukuran ieu eman Allah ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Atawadu'u ari handap asor la yazidu eta henteu nambahan ieu tawadu al abda ka hiji hamba illa rifatan angin kana kaluhuran. Patawadu'u mangka kudu handap asor aranjeun kabeh yarfa'ku maka ngaluhurkeun ka aranjeun sa Allahu taala Gusti Allah taala. Wal afu sareng ari ngahampura la yazidu eta henteu nambahan itu afu al abda ka hiji hamba illa izan angin kana kamulyaan. Fa'fu mangka kudu ngahampura aranjeun kabeh yu'izaku maka ngamulyakeun ka aranjeun sa Allahu taala Gusti Allah taala. Wa shadaqatu sareng ari shadaqah la tazidu eta henteu nambahan ieu shadaqah al-mala kana harta illa kasratan angin kana ngalobaan. Pata sodaku maka kudu sodako aranjeun kabeh yarhamku maka mika aulas ka aranjeun sa Allah Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abi Dunya. Atu adatu ari welas fi kulli syai'in dina sakur-sakur perkara khairun eta leuwih alus illa fi amalil akhirati angin dina pagawean akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Abu Dawud. At-tajiru ari tukang dagang al-aminu anu kapercaya asoduku anu banget benerna ma'an nabiyina eta tetep sarta para nabi wasiddiqina sareng sarta siddiqin wasyuhada'i sareng pirang-pirang anu maot syahid wasolihina sareng pirang-pirang jalma anu saroleh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. At-tasaubu ari heuai minasyaitani eta tetep ti setan. Fa idza tasaaba mangka di mana-mana heuai saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun fal yaruddahu mangka kudu nutupan ieu si ahad mastatoa ma kana ku perkara istatoa anu kawasa ieu si emak. Fa inna ahadakum mangka sayaktosna salah saurang ti antara aranjeun iza qala di mana-mana aya suaraan ieu ahad ha kana lapad ha dohika maka seuri min huti itu ahad sa syaitanu setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. Harfus sa'i ari ieu eta huruf sa. Salasun ari tilu perkara man eta saha kunna anu bukti fihi dina itu salasah wajada mangka meunang manggihan ieu si eman halawatal imani kana amisna kaimanan ayakuna yen kahiji yen bukti saha Allah Gusti Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah ahabba eta leuwih dipikaresep ilaihi ku itu eman mimma tinimang perkara siwahu anu salian ti Allah sareng rasul
wa yuhibba sareng mikaresep ieu man almar'a ka jalma la yuhibbuhu anu henteu mikaresep man ka mar'u illallahi angin karena Allah wa yakraha sareng mikangewa ieu man aya uda kana balik deui ieu man bil kufri kana kufur ba'da id angqadahu dina sabada disalametkeun dina sabada nyalametkeun ka ieu man saallahu Gusti Allah minhu tina itu kufur kama yakrahu kama saperti perkara yakrahu mikangewa ieu man ayulqa kana yang dialungkeun ieu man finnari dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kuna bukti fihi dina itu salasah awahu maka ngaraksa ka ieu man sallallahu Gusti Allah fi kanapihi dina raraksaan Allah wa nasyara sareng nyebarkeun alaihi ka ieu man wa nasyara sareng nyebarkeun Allah alaihi ka ieu man rahmatahu kana rahmatna Allah wa adkhalahu sareng ngasupkeun Allah ka ieu man jannatahu kana surgana Allah man ka hiji jalma idza utiya di mana-mana dibere ieu man syakara maka syukuran ieu si man wa idza qadara sareng di mana-mana migawe dosa ieu man gofaro menta hampura ieu si man wa idza ghadiba sareng di mana-mana ambek ieu si man fataro maka lemah awakna teu jadi dosa teu jadi ambek ieu si man rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Abbasin katampi ti Sayyidina Ibnu Abbas wallahu a'lamu bissawab.